Naon jaipongan euy siap hiburan jaipongan kejak mas ngaloyong we akan nekula yang hakim kesadaya para pemirsa dan kesadaya kesamia nonton di TPI kiri ulang tahun hop. Nah ini juga bencana nih bencana kecil iya dong kan kiamat itu ada kiamat besar ada kiamat kecil contohnya kiamat besar ya hancur semua hai kiamat kecil ini barusan kenapa disebut pakai bencana kecil kapan bersatu nanya orang kita nih iraha dek ngahijina bangsa urang barusan Bapak Semar pakai bahasa Jawa mengatakan bahwa keadaan dunia ini makin rusak. Tapi Tuhan sudah memberitahu dari dulu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa rusaknya dunia ini oleh ulah atau tangan-tangan manusia, pola manusia. Itu kan? Kenapa di dalam seniman ini, di dalam seni ini, seni tradisi, mestinya satu rombongan, kamu Gendang, Sharon, semua harus bersatu dong. Iya. Apakah kamu tahu bahwa yang dibawa oleh kamu itu, gamelan itu ada gaib? Contohnya bagaimana ada gaibnya? Ya, diterimanya oleh orang awam. Di Sharon atau di gong itu ada keruhun. Bagaimana? Padahal gaib itu adalah suara, hanya terdengar, tidak bisa dikejar atau tidak bisa ditangkap oleh tangan. Itu gaib kan? Oh iya. Ajen dong, hormati dong. Sharon, fungsinya Sharon untuk pangkat.
gong untuk menentukan gendang begini, tapi di dalam lagu satu arah atau satu tujuan disebut lagu. Iya dong. Coba Sharon pangkat. Tidak ada yang protes. Enak didengar. Tidak ada yang protes. Tidak. Karena Kalau dikejar atau dilihat dari segi ilmu matematika, ya, bagaimana Kang? positif kali positif itu positif. Betul, positif. Positif kali negatif itu negatif. Negatif kali negatif positif. Benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Nah, Tuh. contoh Jadi nu bener benerkeun bener. Ulah nu bener disalahkan atau nu salah dibenerkeun itu salah. Kalau yang salah salahkan itu benar. Iya dong. Coba sekarang Sharon yang ini larasnya pelok, yang Sharon satu madenda, yang satu lagi Bonang Salendro, Jawa dari gamelan Jawa, semua tidak ada arah, semua coba pukul semua. Hop. Nah inilah disebutnya badai tsunami. Dari pemerintahan sampai rakyatnya sampai yang kecil-kecil semua keadaannya yang barusan didengar begitu. Nah sekarang dari pemerintahan sampai rakyatnya sampai yang kecil-kecil semua keadaannya yang barusan didengar begitu. Nah sekarang jangan saling salahkan. Jangan saling salahkan satu sama lain, tapi tetap kita bersama. Ayo mulai dari sekarang. Dari sekarang kita membangun bersatu padu. Iya dong, jangan gitu dong sama saya. Saya tersinggung sih. Iya, saya tersinggung sama kaum duafa ini. Betul nih. Iya, boleh saya ngibing tapi digendangin. Oh boleh. Lu jangan macam-macam lah sama gua lu. Gua kagak enak tersinggung, bener nih. Ini kita harus berterima kasih TPI ini mengangkat harkat dan derajat kesenian tradisi wayang kulit, wayang golek, apakah sekarang apalagi sekarang kolaborasi dalang dari Jawa Tengah Bapak Mantep Sunarya dengan Asep Sudarsono. Aduh. Iya. Aduh, sindenya cantik-cantik euy. Ai kieu teh hayang rumah tangga deui dek mah euy. Aduh. Tugas 11 kali hayang Itu atuh. Ya. Tah, nu tadi teh ya, kembalilah kepada pembicaraan yang tadi, keadaan negara ini yang tadi, lagu yang tadi, waduh rusak sekali ini. Jadi mana dengeun aing gitu. Jeung mana tuturkeun aing meni awut-awutan. Contohnya dulu hutan tidak dijaga utuh. Tapi sekarang dijaga habis. Siapa yang salah? Banyak pagar makan tanaman. Iya dong. Itu. Apa saya bicara begitu? Saya berdasarkan data-data yang otentik. Iya dong. Banyak bukti longsor, banjir dan sebagainya. Rusak negara kita nih.
mari kita bangun oleh semuanya bersama. Nih, memberi contoh kolaborasi seniman dari Jawa Tengah, seniman Jawa Barat malam ini bersatu padu. Ya, iya dong. Kesatuan dan persatuan harus dijaga dengan baik. Itu udah naon. Kadieu kitu kasih onyong. Aya kasih gareng. Aing nek ngigel heula sakedeung ah. Alah. Kayak si Salim mah juga mantep tuh. Eta Bapak saya, Bapak Semar lagi dialog dulu dengan Bapak Mantap di sana. Oh iya. Iya. Yang penting kita mah hiburan lu. Tapi mohon maaf minta digendangin. Baik-baik aku kawas wayang kulit seperti wayang Ki Mantep nih. Wayang kulit gini ya, kegigir. Tidak bisa melirik, begini aja. Gak bisa tengok-tengok. Bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon. Sek. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Lakone opo papap talang Asep Sunatan Sumanto? Bro, emangnya saya orang kanibal? Sidik Asep Sunanar, Asep Sumanto. Kurang ajar lo. Alah, perungah. Semoga TPI tetap jaya, ulang tahun TPI ya. Amin. Tetap jaya. Salin lagi ya. Saling lagi. Aduh, la. Naon, come here. Kadia. Aya naon? Bapak tuh pulang dari Jawa. Mana? Pulang dari Jawa udah beli batik. Oh. Tatan niratang ngademan pagulingan. Datan niratang ngademan pagulingan rana. Pagulingan rana.
kapihatur heug syukur jang ti abdi ge heug syukur mana si Gareng kabawa tsunami meureun mulih di Jawa Tengah Bapak teh heuh ulu sareng Bapak Mantep Sudarsono ngobrol lain ngobrol deui dewek teh dicacabak ngan di ditu mah dewek teh jadi ipis ya nya datang ke dia jadi budayut tah kitu deuleu ngeunaan kajadian ieu teh hayu urang introspeksi sararea urang maca diri sararea urang omean ku sararea yomu eueuh deui carana teh nya dinyakeun lamun lain lainkeun kantenan Pak agama ulah dipake kedok leres sabab dina zaman kiwari teh jang deuleu loba nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya orayan di bareuli datang oranyaan di teungeulan nu matak rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamunnya kana raga cing apa dasar agama ari agama teh agaman hirup keur manusia ari hartina agama anti riweuh cinta damai setiap agama datang kakacauan kudu lolos setiap agama datang kejahatan kudu musnah setiap agama datang korupsi basmi tuh tapi kunaon ari agama datang tiba heula kajahatan beuki meueuh nu korupsi oranyaan di teungeulan nu matak rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamunnya kana raga cing apa dasar agama ari agama teh agaman hirup keur manusia ari hartina agama anti riweuh cinta damai setiap agama datang kakacauan kudu lolos setiap agama datang kejahatan kudu musnah setiap agama datang korupsi basmi tuh tapi kunaon ari agama datang tiba heula kajahatan beuki meueuh nu korupsi beuki meueuh saleh sanes salah agama tapi salah jelema liri ibarat jukut dibikeun ka doma jalu jukut dibikeun doma teu dek nyatu da domana babadug wae hayang kabikang tah eta ayeuna mah urang anu leutik sabab kedaulatan teh sapinuhna aya di tangan rakyat lain ngadaulat anu teu bener tapi ieu mah urang umajak dewek dek ngagugat ka astina dewek uluh sabab naon Pandawa jeung Kurawa ngan Parasea bae sebab Pandawa jeung Kurawa teh saturunan sakaruhun iya kenapa jadi satu turunan jadi nama jadi dua yang satu Kurawa dan yang satu lagi Pandawa setiap dua ngaran atau dua nama pasti dualisme setiap dualisme beda paham setiap beda paham bentrok perang weur tah pikeun ngahinarkeun peperangan tak urang cokot hakikatna urang teh perang sabenerna mah perang jeung kabodohan perang jeung kasangsaraan perang jeung kamiskinan perang jeung kabutuh carana teh ku ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan yuk urang umajak ka sararea ti mimiti pupucuk pamimpin handapna urang sararea urang babarengan ngawangun deui ieu nagara balik deui kana fitrahna manusia ari fitrah manusia teh naon hakna pake hak saha hak manusia teh naon ti dituna nya sidik tabligh amanah patonah ai nafsuna mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun landung kandungan laer aisan mipit amit ngalak menta ta eta kewajiban manusia hayu urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh apa heueuh hayu dewek dek ka astina
ayeuna deulejang tuturkeun ayo